Halo, assalamualaikum, Mang. Ai didinya teh cenah rek ameng ka dieu. Ka Tasik, ai mamang geus nungguan kita tadi. Nya, kan ayeuna teh masih keneh digawe atuh, Mang. Paling ge ke pulang digawe, saya ti Bandung langsung meluncur ke Tasik. Oh, moal capek gitu. Nya, kumade atuh, Mang. Wayahna be meureun maksakeun. Oh, nya eta sih kumadani. Weh, ai kitu mah. Nya atuh lamun kitu mah kumaha ge diantos satunya dan nya. Nuhun, Mang. Kewe paling ge pulang digawe. Nya tuh. Kitu obrolan singkuring dina telepon jeung nu jadi mamang nyaeta Mang Edi. Nya ari Mang Edi teh hiji-hijina adi almarhum Bapak Simkuring, malah kukuring ge karasa pisan kanya Mang Edi akuring teh. Nya nu antuk nama kuring ge nganggap ke Mang Edi teh lain sebatas mamang hungkul, malah kukuring ge dijadikeun gagantina bapak. Kulantaran ai Mang Edi teh kahiji manehna teh anak pangbungsuna, jeung deui kayaanana teh memang cicingna teh di lembur kulantaran nyicingan imah tubuh nyaeta paninggalan aki jeung nini. Nya ai cicing Mang Edi teh kabeneran ayeuna mah sorangan kulantaran manehna teh geus pepegatan jeung jadi pamajikanna, sababna mah pada teu boga budak. Nya ai lemburna Mang Edi teh di daerah Tasik. Panjinekanana teh nya nu tepat nama daerah Manon Jaya. Nya simkuring ge atuh masih keneh kelahiran Tasik, malah simkuring ge dilahirkeun teh di imah nini kuring nyaeta di imah anu ayeuna dicicingan ku Mang Edi. Hiji wanci anu bestari kuring ge balik digawe teh jam 4. Nya anu antuk nama kuring ge tuluy we ka imah. Sabab ku sabab kuring rek beberes kulantaran kuring rek nepungan mamang kuring nu aya di Manon Jaya Tasik. Kulantaran kuring inditna balik digawe nya ku sabab pan ari isukna teh hari Minggu kabeneran hari libur digawe, malah poe Senin ge ngarempet jeung hari libur pekan, malah cek pikir kuring asa ku kabeneran ku sabab kuring teh pasti bakal libur 2 poe nya lumayan panjang. Kuring mangkatna ka Tasik nyaeta ka Manon Jaya teh naik motor, malah perjalanan ge kuring teh nya mah juga penting harita teh. Nya barang geus beres di imah atuh kuring ge buru-buru ngahirupan motor, malah tuluy we mangkat pikeun nepungan nu jadi mamang. Loba pisan nu karandapan ku simkuring sebuah di perjalanan nyaeta nujuna ka Tasikmalaya. Kulantaran ai jarak Bandung ka Tasikmalaya teh lamun ditempuh tina motor rumahnya kurang lebih kena 4 jaman. Sajelas nama mengerah dirasa-rasakeun mah kuring ge rada hoream ini tan keluar kota teh. Sokomo lamun pas hari libur, malah ieu mah liburna ge pan panjang. Tapi dakul antaran mamang kuring nu nelpon atau kuringnya teh bisa menolak. Kayaan di perjalanan harita teh kuring teh memang kayaanana teh meuni padat jalan teh rame, padahal eta kayaan geus peuting. Sokomo eta di daerah Cibiru meuni pagelak-gelak, mun tak mah kuring ge hararese padahal kuring dina motor lantaran loba kendaraan jigana meureun pada arek hiburan hari pekan. Meni macet kieu nya, padahal mah ieu teh geus penting, tapi nahabet di jalan rame we kamarana di ieu jalma nya meni pabelit kieu. Aduh. Singkat cerita atuh kuring ge keluar di kota Bandung teh nya kuring ge terus we labas, barang geus labas gitu memang kayaan di jalan ge sanajan geus keluar Bandung teh angger loba pisan kendaraan. Aduh, jauh keneh deh ka Tasik teh ieu teh. Alah, ya kurang lebih meureun ieu teh kana teh kira-kira meureun 85 kiloan deui jiga nama ieu teh. Aduh, ayeung mending cangkeul.
cek gerantos kuring. Barang kuring angsal ke hiji daerah nyata nu kasebutna daerah Sukamanah atau kuring ge eureun yang dimaksud arek ngopi yang di istirahat kulantaran kuring geus karasa capek bari jeung cangkeul. Barang kuring kasisi atau kabeneran pisan ku kuring katempo aya warung kopi nya atuh tuluy nama kuring teh eureun di hareupeun eta warung kopi. Kakarage kuring eureun di warung kopi can lila malah masih kena hitungan menit nya naha bet kuring kadenge satu pengen kuring aya suara mobil anu kecelakaan malah ngababat kabeh anu hareupeunana loba malah nu jadi korbanana ge. Astagfirullahaladzim, ya Allah, itu mobil tabrakan yang mobil bus malah itu. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Barang geus kitu atuh kabeh ge jalma ngararumpul kulantaran eta aya hiji mobil truk anu oleng malah patubruk jeung bus nya nu antuk nama bangsa motor bangsa mobil leutik teh kababat nya atuh kuring ge tuluy turun tina motor nya tuluy nama kuring ge nempo kulantaran jalma ge pahina rempo eta kejadian. Barang geus angsal kadinya atuh kuring teh mending ngarasakeun teu malah ngelapar sagala awak kuring kulantaran nempo pisan kuring korban nyaeta nu tina motor mah sok kombo kuring ka tempona teh maot di tempat kuring teh beuki ngadeg-deg nempo kejadian samodel kitu mah. Barang geus rame kitu atuh teu lagi polisi datang ka tempat kejadian. Ya kulantaran geus loba polisi kitu atuh kuring ge balik deui ka eta warung yang dimaksud kuring arek pesen kopi. Bu, punten Bu, kopi hiji lah, kopi hideung. Hanya mangga. Barang geus kitu kuring pesen kopi atau kopi ge teu lila datang. Tapi kayaan eta polisi masih kena ngagimbung. Ya nu dimaksud eger ngurusan anu kecelakaan. Sabuat numpuk kejadian kitu kuring ge tuluy reus ngaragap kana diri sorangan. Kumaha lamun eta kejadian teh nimpa ka kuring. Sedangkeun kuring teh eta teh pirasa babara menit atuh kuring ge tuluy ngahulang. Nya nu untung nama Gusti Allah masih kene nang tayungan ka kuring. Sareng sana kuring ngopi atau kuring ge tuluy we ngalanjutkeun perjalanan kuring. Bu, sabarahan kopi teh? 5.000 Jang. Oh iya Bu, mangga Bu. Nuhun Jang. Tuluy kuring ge neruskeun perjalanan nyata menuju ka Tasik. Waktu ge beuki lila beuki peuting malah geus mulai karasa tiris ku kuring dirasakeunana. Singkat cerita atau kuring ge tuluy tepi ka imah nu jadi mamang kuring nyaeta ka Mang Edi. Kurang leuwih kuring datangna ka imah mamang kuring teh jam 10 peuting. Assalamualaikum Mang. Assalamualaikum. Dan geuning geus datang sugan teh moal ka dieu. Piraku atuh kuring jalid janji mah Mang. Kapan geus lila urang teh teu papanggih. Kumaha Mang kabar teh sehat? Lah Mang dan batu kajero. Waduh mane mau peuyeum sagala tuh. Inget lantaran kuring nyaho mamang teh resep teh peuyeum. Ya tuh kitu mah nuhun atuh. Jeung saha?
sorangan wae mang. Oh, balik gawe langsung. Oh, Kumaha di perjalanan aman. Wah naon? nya aman sih, cuman kan orang nyaksian aya mobil celaka lah biasa gitu mang di jalan. Kulantaran meureun aya loba nu arek liburan akhir pekan meureun jigana mah. Oh syukur atuh ai maneh teh kumaha mah. Dahar heula tuh dahar. Geus mang tadi di jalan geus dahar. Oh atuh beu ka jero beu. Nya teli lagi kuring tuluy asup ka jero imah. Barang geus tepi ka imah atuh kuringnya ngobrol jeung nu kuring nyaeta ngalereng itu ngeunaan masalah pagawean, masalah ngeunaan kaayaan di Bandung ku kuring jelaskeun ka mamang kuring. Tuluy wah waktu ge teu karasa geus beuki peuting. Atuh kuringnya geus karasa mulai rasa tunduh teh geus aya ka kuring. Nya atuh kuringnya ngomong kanu jadi mamang, kuring teh rek sare heula. Aduh mang, geus ngarasa tunduh euy. Geus peuting geus jam 12 lah. Orang sare heula atuh nya. Atuh mun naik sare mah dirinya di kamar hareup. Kosong ieu da ladang ngabersihan mamang teh ge. Atuh mang, nuhun pisan ya. Ai mamang ek saya di mana? Nah, mamang di dewe. Atuh saek. Kuring istirahat heula nya mang nya. Sok. Nah, nu antuk nama tuluy weh kuring teh sare. Gancang carita poe ge geus ninggang kana poe Minggu. Kuring atuh hudang sare teh jam 5 subuh. Barang keluar ti kamar, kasampak ngomong kuring geus siap-siap. Nya duna maksud rek ka sawah. Atuh ku kuringnya ditanya, "Mang, ka mana?" Ka sawah bisa menaik ngilu ayo. Oh, poe keneh kapan ieu teh? Pan di ditu aya garapeun dan koredeun loba di ditu. Atuh kumaha lamun urang ngilu? Ya ayo sih, ek ngilu mah. Heulah, ngilu weh. Kedaguan atunya urang si beungeut heula. Tuluy nama kuring ge si beungeut nya deui maksud ek ngilu ka sawah jeung mamang kuring. Nya nu antuk nama tuluy weh kuring teh mangka bikin ka sawah. Singkat cerita atuh waktu ge geus burit, malah geus nunjukkeun kana jam 5 burit. Atuh kuring ge jeung nu jadi mamang teh baralik di sawah. Sabari ngobrol jeung nu jadi mamang kuring ngeunaan eta sawah. Ieu teh sok unggal poe mang digawe ka sawah teh. Ya heueuh lah, lamun nu ngagarap aku saha deui. Nguruhkeun na mamang teu boga duit. Pan anggar-anggar kudu dijaga kesehatan mang. Ulah mani kacida teuing digawena sekolot pan mamang teh. Nah, kumaha deui atuh danda. Beureung geus kuduna kieu. Tapi mang, ngomong-ngomong urang hayang dahar teh jeung ieu euy. Jeung lauk ladang benang ti Citandu euy. Cara baheula teh aning mamang sok nguseup meunangan. Asa ngeunah lauk ti Citandu nya mah. Oh mana hayang? Ya heueuh lah. Ya syukur-syukur namun menang loba sih. Jadi ya urang bisa mawa ke Bandung. Woi, hayang mas siap atuh. Kepenting weh nguseupna nya. Oke, mang. Tapi orang ngilunya. Ya heueuh ngilu hayu mamang mah. Barang geus kitu atuh kuring ge men tepang ngalakeun lauk nyata nu ayana di Lebak Citanduy. Kulantaran aya lauk di Lebak Citanduy mah ku kuring karasana teh meni nikmat. Beda jeung lauk-lauk anu di balong atau anu di pasar. Ya kuringnya minta pangalakeun anu jadi mamang teh. Kulantaran kuring hayang pisan dahar jeung lauk ladang ngalatih Citanduy. Ya Citanduy teh eta teh lebak keneh. Lebak tapi anu panjang jeung gede. Nya ai cek beja mah eta teh tembus nama malah ka Pangandaran sagala aliranana teh. Barang geus ka Pangandaran teh malah cenah mah tepi deui ka Samudra Hindia. Tapi kuring tak apa gancang na carita atuh kuring ge jeung nu jadi mamang kuring teh jam 8 peuting
siap-siap malah mamang kuring mah geus mawa jijir mawa sagala nya nu dimaksud arek nguseup ka Lebak Citanduy. Dan ayo atuh cenah ngilu nguseup. Heuh mang, jam sabaraha kitu enak? Jam 8 we lah. Sugan we menang loba tuh ayeuna mah gitu dah. Istilah oge sih mamang oge teu nguseup dan. Oh, hayu atulah. Nya nu antuk nama kuring ge ngaruseup jeung jadi mamang kuring teh. Kulantaran jarakna ka Citanduy eta rada deukeut atuh kuring ge dalah leumpang jeung jadi mamang teh. Mang, moal sieun kitu nguseup peuting-peuting kieu? Moal sieun naon atuh? Biasa mamang mau nguseup peuting kieu mah. Lain kuku mah ieu pan bisa aya oray, bisa aya naon. Moal. Ayo we. Kuring ngobrol sepanjang perjalanan jeung nu jadi mamang kuring ngaler ngidul. Satepina kuring di Citanduy atuh kuring ge jeung nu jadi mamang kuring teh tuluy we ngaruseup. Malah kuring ge nguseup teh eta teh tepat pisan di handapeun jembatan Cirahong. Nya ai jembatan Cirahong eta teh kaayana teh jembatan tapi anu beunang dilalui lintas kereta api. Malah kuring ge kosi nanyakeun ka nu jadi mamang kuring eta jembatan teh geus lila ayana apa iraha dibangunna. Ang Naon? lain ai jembatan eta teh dibangunna teh tahun sabaraha mang? Ya nu jelasna sih sama mamang borojol ge jembatan eta cenah geus aya. Teuing mamang ge teu apal. Oh gitu. Heeh. Oh berarti lila tuh nya mang. Nya lah. Malah mah cenah cek beja mah. Keur zaman Belanda eta teh dibangun teh tapi mamang teu apal ai suluk-beluk nama. Kemang ieu geus lila kieu nguseup nah bet can menang-menang keneh lauk. Heuh nya. Kamarana laukna pareureup gitu. Teu karasa waktu ge geus beuki peuting. Atuh nu antukna kuring ge geus ngarasa kesel kulantaran nguseup bet teu meunang-meunang. Barang kuring keur ngarasa kesel kitu atuh kuring ge ngolembar ti mamang kuring. Nya nu dimaksud kuring arek naik ka luhur ngarah teu kesel teuing. Nya nu dimaksud mah kuring arek ka jembatan. Kamanya menyedan bet pakoleset gitu. Kaluhur heula mang kuring ngarasa cangkeul di dieu kalasing sireumeun euy. Ulah jauh-jauh teh atuh kaluhur ka mana Eta kadinya kaluhur sakedeung. Sepeuting ieu teh pedah kadenya. Heuh mang. Barang kuring naik kaluhur malah kuring ge tuluy angsog nyata ka jembatan. Nah bet kuring nempo aya awewe anu keur camunuk di eta jembatan. Malah kayaan eta awewe teh bet make baju panganten. Alah saha itu awewe geus peuting kieu nah bet aya di jembatan anu minggat gitu atawa awewe anu dijodohkeun nah bet make baju panganten gitu. Aduh jadi penasaran barang kuring nempo aya sosok awewe atau kuring ge timbul rasa penasaran. Nya nu antukna mah ku kuring ge dideuketan eta awewe teh. Nya sugan jeung sugan bisi perlu bantuan. Barang geus deket ka eta awewe kayaan awewe eta ge memang keur camunuk bari jeung ceurik anu mantak pikasieun kadengna ku kuring teh. Atuh kuring ge timbul rasa sieun. Adak-adak bulu punuk ge ting perlu ringkak. Tapi kulantaran kuring teh masih keneh penasaran. Nya atuh nu antuk nama kuring tuluy we beuki ngadeuketan. Dapet jadi pikasieun kieu asa teu enak rarasaan. Kunaon eta awewe bet ceurik. Neng. Nuju naon di dieu neng? Eta awewe ku kuring ditanya eta awewe teh nyanaha bet teu nembalan. Malah posisina teh camunuk bari jeung nekukeun sirahna kana tukur. Atuh kuring ge beuki khawatir naon anu nimpa ka eta awewe. Barang ku kuring keur leuwih deukeut ya atuh ku kuring ge eta awewe teh dicabak tak-takna
barang dicabak kukuring gitu. Ya nah eta awewe nu make baju pengantin teh jengkat barijeng kaayana teh mentak dikasieun atuh nu mah kuring nu buka jadian samodel kitu mah kalah reuas. Neng jurig eta awewe teh kalah seuri barijeng kukuring ketempona cai matana teh nabet lain cai mata cai tapi getian masih kena segar ketempona kukuring atuh nempuh kejadian gitu mah kuring beki panik nya nu antuk mah kuring ge lompat sabari gorokan kan jadi mamang kuring. Aduh jurig eta mah jurig mang eta awewe teh muda ke kuring kayanana. Aduh mang jurig mang kuring lompat saparan-paran bikeun ngahilaran eta awewe. Aduh mang tolong mang eta mah jurig mang aya jurig mang tolong mang jurig mang kuring lompat saparan-paran malah kuring ge kaayaan teh tapi kaleuleus barang angsur lembur teh kuring lompat ninggalkeun mamang kuring kulantaran mamang kuring kaayana dihandap teh nyahoeun kuring lompatan barang kuring geus tepi ka imah yanaha kuring nempuh mamang kuring geus aya di imah barang kuring langsung tadinya atau kuringnya nanya kalau jadi mamang ai mamang nah bet geus aya di imah wae. Nyaon nya imahnya kapan mamangnya nuturkeun maneh kal tonggoh teh mamangnya tuluy nuturkeun kumaha ai mamang nyaeun nuturkeun sugan teh maneh teh geus balik kulantaran mamangnya ngarasa kasal teh menang-menang welok atuh mamangnya balik sugan teh maneh teh geus balik. Ai mamang aduh mang kunaon jiga mangih kareuwas kitu kuring teh ini ngejauhan mamang teh lain cenah balik atuh mang urang teh nempuh hiji awewe di jembatan malah make baju pengantin segala barang ku urang geus didegetan eta awewe nya rabet banget teh mantek begesieun mang anu bener mana manggihan kitu demi Allah mang malah kareuaskeun tapi ka ayeuna ge ieu ngeleper wae mang. Iya aduh kajero guys ayo buat aya wae tuh jangan antuk nama kuringnya tuluy kajaro imah barang geus kajaro imah kakarage ukuran 15 menitan ya nah bet suara panto mamang kuring disada jika aya jalma di luar anu ngotrok-ngotrok kana panto imah mang nyaon saha eta nu ngotrok panto mang rambut meni tarik gitu jaba meni jiga nu rusuh. oh iya sa mang buka mang oh yo ada penting-penting juga kieu nya tuh pan buka we pan aya dibuka mah meureun apa saana barang pantai imahku mamang kuring dibuka atunya naha anu katempuh ku urang duaan jeung jadi mamang kuring teh nyaeta awewe nu make baju pengantin teh anu papanggih jeung kuring di jembatan. aduh ayo nabat pekeh kieu ayo aduh mang eta mah awewe anu papanggih jeung kuring teh di jembatan mang heuh eta bener aduh mang aduh naon yang kadieu naon aduh neng naon kadieu eta awewe teh nya betul kanjing syarikeun bari jeung molotot kaayana teh beungeut ruksak bari jeung dibarengan ku nini anu peot anu geus puguh rupana padahal geus angsruk kitu nya eta nini dari robah jadi jurig eta mah jurig mang jurig mang gua ka dieu mang ke kamar aduh mang ke kamar aduh ampun naik naon yang kadieu aduh ampun mah
Aduh, mang kuat mang. Kuring gak tuh mengunyeng karena lagi mamang kuring. Kulantaran bikin ngejauh ada tawewe. Barang geus kitu nya nah eta awewe teh bakal beki deket atuh kuring ge jeung mamang kuring ngalapak. Teu inget teh di bumi alam. Marang geus isuk-isuk atuh kuring ge sadar lilir tina pingsan kuring jeung nu jadi mamang kuring kulantaran aya salah sahiji tatangga anu nganyahoan kuring ngagaloler di hareupeun panto. Malah si pantona ge pan kayaanana teh muka deui. Atuh kuring ge jeung jadi mamang teh nyaritakeun ngeunaan pengalaman anu kaalaman peuting jeung jadi mamang kuring. Nya eta tetangga mamang kuring ge ngajelaskeun ka kuring asal usul eta awewe anu jadi jurig pengantin teh. Cenah mah eta jurig pengantin teh eta teh jurig zaman baheula keur dibangunna eta jembatan Cirahong. Nya ayeuna eta teh sabenerna mah cenah mah anu ngagege eta Citanduy, malah rupana ge oray aslina mah. Jeung eta jembatan Cirahong dibujieun teh keur zaman Belanda pajah minta wadal, tapi anu jadi wadalna teh sapasang panganten. Nya meureun anu dimaksud jurig panganten anu penting papanggih jeung simkuring teh jigana teh eta teh jurig anu jadi wadal pikeun ngajieun eta jembatan Cirahong. Barang geus nyaho kitu kisahna atuh kuring ge jeung nu jadi mamang teu wani deui museup penting-penting ka Citanduy. Komo deui lamun museupna deukeut jeung jembatan Cirahong. Nya nu antuk nama barang geus apal siga kitu kuring ge pamitan ka nu jadi mamang. Nya nu dimaksud kuring rek balik ka Bandung lantaran sukna kuring bakal digawe. Mang, Aduh, naon? geus heula atuh lah, da geus puguh ieu kieu nya. Nu penting mah mamang jaga diri baik-baik di dieu nya mang nya. Urang enak mangkat deui ke Bandung rek balik. Aduh nya, ampurannya dan teu meunang lauk mamang. Heueuh mang, teu naon. Nu penting mah mamang jaga kesehatan we di dieu. Dan kade mang, pesan urang geus enam ulah nguseup di peuting-peuting ka Citanduy mang. Angker euy sanget. Kambat mamang apa beuting? Nyeuh, mamang ge sieun moal mamang ge moal ngujib di ieu. Nya atuh nya mang. Yuk mang, assalamualaikum. Ieu carita teh memang kenyataan mah geus lila. Ya anu tepat nama tahun 2015. Tapi kusim kuring bakal dikuar pengalaman anu pernah kasorang kusim kuring. Sata acana atuh nepangkeun heula aing ngaran sim kuring teh Jaki. Ya ari sim kuring teh asli orang Padalarang. Kieu nu awal caritana.
hiji wanci anu bestari kayanana teh sim kuring teh karaya di imah nya ari harita teh ukuran jam 7 penting sim kuring teh di imah kulantaran anu dimaksud kuring teh ek lalajo ke tempat hajatan anu nganggap hiburan dangdut nya aya tempat lalajoanan eta ge tepat di jauh malah kasebut nama tetangga lembur sim kuring nu aya teh di daerah Ciseureuh barang geus kitu atuh sim kuring ge boga pikiran nya nu dimaksud ek nyamper jadi babaturan nya eta nu ngaranna teh si Jojon nya si Jojon teh salah sahiji babaturan sim kuring malah imahna ge tepat di jauh pisan jeung sim kuring ngan si Jojon eta teh beda jeung nu liana kulantaran beungeut manehna teh aya tapak luka bakar nya ari cek beja mah keur leutik teh si Jojon teh pernah kaseblok ku cai panas nya nu antuk nama beungeut nage ngarah di sidik-sidik mah mantak kasieun tapi sanajan kitu ge eta nu ngaran Jojon teh babaturan deket sim kuring teu lila atuh kuring ge kaluar ti imah nya nu dimaksud eka imah si Jojon kuring ka imah si Jojon kulantaran deket nya kuring ge mak leumpang malah teu kacatur di jalana kuring ge tepi ka imah si Jojon nya nu antuk mah kuring ge tuluy we ka katro ka imahna. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Punten. Jon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maneh teh digarwan cicing wae. Aduh, kelajot TV euy. Kumaha coy? Naon ieu? Tumben ka dieu? Ulin we. Nah, teu mau motor. Leumpang motor urang ke dipake ku bapak puguh. Oh, sugan teu na motor. Karasal di imah, ente teh kasal gitu di imah. Ya urang ge kesel puguh, batu ka jero. Oh Jon, daripada kesal we di imah, mending keneh lalajo dangdut yuk. Di mana gitu aya dangdut? Maneh teh nyahonya. Eta di Ciseureuh. Di Ciseureuh? Nu ajat gitu? Ya. Oh, nu bener. Bener urang mah. Urang apal teh cek indung urang. Manehna kan tadi burit-burit nyambungan ka ditu. Oh, gitu. Malah cenah ngap dangdut artisna nyaho. Maneh nyaho teh artisna? Saha? Si Maya maneh. Oh, si Maya bawaturan urang sakola baheula ke di Semea. Ingat. Ya pasti ingat lah maneh. Maneh pan pernah bogoh ka si Maya. Urang pernah bogoh tapi pan mun ngarecari teh kana nyeri euy. Lah urang nyaho maneh teh pernah ditolaknya 3 kali. Naon 3 kali? 17 kali nembak, 17 kali ditolak urang. Eta ku si Maya. Sabar Jon. Tapi lamun maneh aleuk ya, cong lalajo ayeuna malah tunjukeun ku maneh. Maneh joget nyawer. Cing loba ka si Maya, nya sugan jeung sugan bae. Bogoheun ka maneh. Tapi urang boga duit euy. Kumaha tuh? Maneh mah mantakna digawe geura. Siga urang ye digawe. Atuh da urang mah jama cecet kieu. Sahanuk narema gawe ka urang, nu aya ge kalasieun meureun nempo rupa urang siga kieu. Sabar atuh Jon. Heureuy urang mah heureuy. Kalem masalah duit mah keku saya diinjeuman. Nu penting ayeuna cong lalajo ka ditu. Mana aya motor tuh? Motor urang geus puguh keur dipake anger. Wah. Kumaha atuh? Kumaha tuh lamun lempang bae ka ditu. Deket ieu da Cisereh mah. Nya, oke lah. Tuh ke urang jokot jaket heula nya. Sok. Barang geus kitu si Jojon ge daekeun. Kuring diajakan lalajo dangdut. Nya nu antuk nama Jojon ge tuluy we nyokot jaket. Kusabab kuring lalajo dangdut teh leumpang. Geus beres kitu atuh kuring ge kaluar ti imah si Jojon. Bareng jeung si Jojon sagala nyaru dimaksud ek lalajo dangdut nya eta ka Ciseureuh. Nya ari intina sih hayang papanggih we jeung ngaran si Maya nya eta artis dangdut teh.
Barang kakarage sabara lengkah atunya naha bet ngadak-ngadak. Cuaca ge tidak mendukung, malah geus celak bahan pihujaneun. Kuring ge nyaho hujan kitu mah ngiuhan nyata di salah sahiji SD nu aya di daerah Simkuring. Hujan deui euy, aya wae. Atuh ngiwan atuh ka SD ngiwan. Heuh atuh. Kuring ge tuluy we nyiuhan eta di SD. Aduh, pake hujan segala atunya. Tapi da ieu teh hujan teh gede mah henteu Jon. Ngan ieu teh anger we mantak baseuh. Nya cukurang ge pugu ieu teh. Sanajan leutik eta tapi pan hujana ieu loba balana we. Ya tuh bener gitu dah. Aduh jakal euy teu mau rokok deui teu meuli udud heula tadi kelah tiris kieu. Oh nya. Barang kuring keur ngobrol sabari nyiuhan atunya naha eta di juru SD teh kuring bet nempo aya hiji awewe jiga nu keur nyiuhan jiga kuring. Tapi kuring teu bebeja ka si Jojon bahwa di juru SD teh aya awewe. Jon Oh naon? kelanya urang ka deui kieu geus kedeung. Kemana maneh? Sakedeung we kieu. Atuh jigula lila. Malah kuring kasih jajan mah bebejan teh rek kahampangan. Nya ai sabenerna mah sung kuring tek nyamperkeun eta hiji awewe nu aya di juru SD. Barang geus kitu atuh kuring ge tuluy nyamperkeun ka eta awewe. Tapi barang geus nyamperkeun leuwih deukeut nya naha karasa tiris pisan ku kuring jeung deui ngadak-ngadak angin ge tinggal labu. Tapi kuring teh sieun kulantaran kuring semangat eta nampu awewe anu patempoan aku kuring mah eta awewe teh meuni geulis. Kuring ge diantukna mah ditanya, Neng nah sorangan wae ai si anak ka mana?" Eta awewe teu malire kana omongan kuring, malah ngajanteng we hungkul. Duh si Neng meni sok somse kitu. Kenalan atuh Neng. Abi ge sami orang dia, ai Neng orang mana Neng meni cicing wae ih si Neng. Barang ku kuring ditoel eta awewe nya naha beungeut teh meni sepa, malah mantak dikasieun atuh nu antukna mah kuring ge ngarasa keung. Jeung deui ngadak-ngadak bulu kuduk ge muringkak. Eta awewe ka kuring teh bet molotot, matana beungeutna sepa atuh kuring ge mau tidinya. Neng lain juri ke poe manusia ieu Neng. Kuring keur ngomong kitu mastikeun nya naha eta sukuna teu bet ngambang kayanana atuh kuring beuki panik, beuki reuwas. Ya kuring bantu nama kalah lompat di atas tempatan. Aduh, Duri. Ya Jon. Si Jojon ge nyamperkeun ka kuring. Ya naon maneh? Itu ya juri mana? Itu tuh awewe tuh tepok kemana tepok? Tapi ayo gua aneh nah. Eta awewe teh barang disamperkeun ku si Jojon nya naha bet kalahibar ka luhur jiga awewe eta misieun ku si Jojon. Barang geuk kitu ge atuh suasana ge jadi tenang deui kuring teh. Mana cuna ada ki? Tanya ukur kita anak awewe. Sugan tak awewe bener, baruk jurik sih. Nah, Tapi aneh, kumane? Tak awewe nahabet kalah hiber ka luhur. dua tuh dak sieuneun kurang mah panempon banget urang meureun sakieu meni ruksakna. Heuh nya. Aya untungna oge boga banget kitu. Mana sok gitu. Geus geus rada raat yuk cung mangkat we deui lalajo ka Ciseureuh. Heuh hayu atuh. Satepina kuring kanu hajat nyaeta ka daerah Ciseureuh teh bener kayaanana teh meuni rame. Sok malah nu lalajo ge di mana-mana. Barang ditempoan ku kuring memang bener artisna teh aya salah sahiji babaturan Simkuring keur baheula sakola di Semea nyaeta si Maya teh.
Oh anjir rame kieu euy. Heuh nya. Joget dua maneh. Moal tuh arek. Mana tadi cenah mere duit ka urang. Aya 50.000. Bikin we langsung kasih Maya joget cugan si Maya bogoheun ke maneh. Nya bener itu si Maya euy heuh. Nyer beki gelis kitu euy. Beki dag bogoh. Naon? Dag bogoh. Tong borong aneh atuh masing urang ge ragdag bogoh. Kayak ngaran si Maya mah eta. Kadapan urang karunya ka maneh. Da maneh siga nu cinta banget ke si Maya. Nuhun tuh. Singkat cerita atuh si Jojon ge tuluy naik ke panggung malah joget segala jeung nu ngaran si Maya. Barang keur joget gitu atunya naha si Jojon meureun geus teu tahan lantaran manehna teh bogoh kacida ka si Maya teh. Naha bet kalah nyeun kariweuhan di eta panggung. Malah nangkep ka si Maya bari jeung kahayanana teh dicium sagala si Maya. Atunya nu antuk nama si Maya ge tuluy nyiduhan ka ngaran si Jojon. Barang geus kejadian samodel kitu atuh tuluy nama riweuh eta di luhur panggung. Aduh ampun Bah. Aduh. Ulah pake copak-copak segala atuh cer. Joget be. Ampun Bah, ampun. Aduh sih. Aduh. Si Jojon pahinga kunyang atuh nya nu antuk nama kukureng ge tuluy ditulungan. Jan turun Jan. Oh anjir. Malah kuring katempo si Jojon ge ngelapeungeutna make sapu tangan sagala. Siapa ini si bulet anjing? Mana maksudnya naon mana? Aing geus apal sia teh goblok. Lain apal aing teh naon geus apal aing ge. Eta mana ka diheula we ka ngamun beres. Hei. Eta budak mau dibawa jauh nya. Cep. Sok si anjing. Aing geus heula tadi kana. Bangga gitu ya. Urusan di panggung ngadu maksad jadi kena panggung kamu seninya. Kamu seni. Punten. Penanggung jawab seni Abi. Punten. Pilih pada ayah itu iya penulisan jami atuh. Terang panginten nomor HP Abi kantun nga-WA hoyong di mana nama enggak kantun sok. Maneh nanaonan sih joget mah joget atuh geura mana pake nangkep jeung sagala deui. Atuh pan kayak jadi riweuh kieu. Kagok sok. Waduh dah kumaha urang bogoh euy. Urang terela euy. Sama ikut juga jeung batur mah. Tapi kan maneh kudu bisa nyesuaikan tempat untung we. Ku tentara teh dicabokan maneh. Anjir. Coba jama pahina rampokeun di ka orang duaan. Ya balik. Oh iya tuh. Pelantaran jelma narampokeun ka orang duaan atuh nuantuk nama kuringe ngarasa kaerakan. Nya nuantuk nama kuringe tuluy we ngagunyang si Jojon pikeun ngajakan balik. Waduh. Resep keneh kalau kudu balik. Teka rasa waktu gue beki penting malah nunjukin jam 11 penting. Atuh dah kumaha gara-gara maneh eta ge. Maneh joget hayang bangkut nyium sagala. Riweuh pan. Atuh dah kumaha urang meureun urang nu salah. Telila di jalana atau kuringnya tepi nyata kayak masih Jojon. Aing mah. Kumaha naik balik atau kumaha? Ini geus penting geus jam 11. Kumaha tuh urang mun ngendong di maneh kajeun? Teu naon sih. Barang geus kitu atuh kulantaran waktu geus penting kuring teh sieun balik ka imah. Nya anu dimaksud ai balik ka imah teh geus pasti. Sok tara dipukakeun pantok kudu jadi kolot kuring. Atuh nya nu antuk nama kuring ge tuluy ngendong. Nyaeta di imah si Jojon, di imah babaturan sim kuring.
Barang geus kitu atuh sim kuring ge tuluy arasup ka imah si Jojon. Malah ka kamar si Jojon kuring ge nu tuluy nama kalah salare. Singkat cerita atuh kuring ge lilir tina sare malah isuk-isuk ayaanana. Kulantaran kuring lilir, kuring kareuwaskeun kulantaran si Jojon teh beut nyanaha arek nyium sim kuring. Aduh. Jon, nanaon ai maneh? Jon, sadar, eling bro, eling. Aduh. Geus isuk-isuk ding. Aduh. Mana mah ngimpinya maneh. Woi, orang ngimpi jeung si Maya. Parah maneh anjir. Babaturan sorangan aek disodok oge. Waduh tinyahu nya ngimpi mah kumaha. Wah, geus beurang deui yeuh. Isuk meureun. Wah, geus beurang urang ieu telat gawe, digawe urang tadi mah. Kumaha tuh? Palingnya orang meureun bolos di moal digawe pra ayeuna. Kulantaran geus beurang kitu atuh nu antukna mah da ai digawe moal mungkin nya tuh nu antukna mah kuring ge kalah bolos digawe. Kieu mah kalah kabolos deui urang teu gawe ayeuna euy. Tuh kumaha da geus beurang ongko heuh. Maneh so teh enak peuting euy kumaha rasana nyium si Maya. Enak tapi kan urang di Ciduhan coy. Di Ciduhan? Mana nyaun teh sih? Ke urang di panggung teh. Urang teh di Ciduhan ku si Maya yo. Malah dilap lagi yo teh ku sapu tangan ieu. Nu bener maneh teh? Bener. Wah, ieu mah geus terlaluan euy si Maya aya kitu carana mah. Tuh kumaha? Lain kumaha orang teu narima aya kieu carana mah maneh kan babaturan urang. Si Maya kodona ulah bersikap gitu. Maneh kan mayar ka si Maya. Ieu mah geus kudu nyieun perhitungan coy aya kieu mah. Mau juga nyieun perhitungan kumaha? Ya urang balas dendam lah. Urang ngeres teu enak makanya maneh kaya di Ciduhan gara-gara kulantaran nyium. Teu narima urang, teu narima kitu wae. Ya terus kudu kumaha? Kieu we atuh, urang boga kawabuhan kokolot daerah situ Ciburuy. Kumaha lamun urang tatanya we ka ditu. Siap urang sih. Ayo bae irama katna. Enak jam sabaraha? Jam 8. Kieu we. Akhirnya orang mandi heula balik ka imah. Tah, ke sekitar jam 10-an maneh ka urang nyamper. Waduh aya kitu mah. Akhirnya orang balik heula nya. Barang geus ngobrol jeung menjadi babaturan nyaeta si Jojon atuh nu antuk nama kuring ge tuluy balik ka imah. Singkat cerita atuh waktu ge geus nunjukkeun kana jam 10 beurang. Kasampak si Jojon ge nyamper ka kuring malah make motor ayaanana. Jeki punten. Sugan teh mah jadi ka dieu. Waduh jadi kumaha rencana urang teh nu tadi isuk-isuk diobrolkeun teh arek ka ditu? Nya urang sih hayu. Geus atuh, na motor urang we mangkat situ Ciburuy maneh apal teh mana? Nyaho. Tuh, aya kitu mah. Nya kulantaran jadi babaturan geus nyamper atuh nu antuk nama kuring ge tuluy we mangkat. Nya nu dimaksud arek nepungan kokolot anu ngaranna teh Kidiman. Nya ari Kidiman teh teh ka imahna teh di daerah situ Ciburuy, kampung situ Ciburuy kasebutna. Telila di perjalanan anak atuh kuring ge tepi nyata ka imah Kidiman. Malah barang kuring ke katroke Kidiman teh aya di imahna. Satepina kuring di imah Kidiman tuh kuring ge tuluy we ka katrok.
Iya Jack mana? Iya. Awas atuh, orang kakak trogola. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wih, mangga kalebet jang aya naon ye. Meniji aya kepentingan kieu. Biasa Ki. Aya kepentingan kaki, keperluan. Oh, sok atuh kalebet mangga. Telila kidiman ge nu tah kuring jeung kasih Jojon asup ka jero imahna. Malah di imahna ge kuring katempuna teh mantak pika keungeun. Kulantaran loba lukisan anu aurana teh nembongkeun hawa mistis. Waduh, sok mangga calik yang mangga calik. Aya naon ieu teh? Duaan kadarieu. Jadi kieu Ki, sabenerna mah maksud kedatangan abdi ka dieu teh jeung nu jadi babaturan teh rek aya perlu ka Aki. Nya heueuh aya naon? Kae heula anan atuh Ki, abdi ngareng hapeula nya. Oh, ya apa tuh sok? Sumi. Sumi, saha Sumi teh? Pamajikan Aki. Oh, kadenge kukuring si Aki ge ngageroan nu aran Sumi. Nyaeta pamajikanna si Aki. Atuh telila ge kaluar di Sumi teh. Sabari mawa cai nya nu dimaksud cai nginum jang urang duaan. Tapi kaayanana si Sumi eta teh beciga nu umur teh sapantaran sim kuring. Kulantaran kuring katempo masih keneh ngora. Anjay. Jon, ieu pamajikan si Aki tapi kawa herang kieu euy, ngora keneh. Nya bisaan. Padahal asa nama geus teu pantes euy. Cep kaneng ulah kaneng manehna. Tarik ngomong gitu. Geus kitu atuh kuring ge disuguhan cai nginum sakala. Sok mangga jang dilaleueut dah. Mendingan cek kopi teh ya. Ya Allah, pengen nama dah gratis. Bener oke. Ke aya nyaon maneh kadarieu. Jadi kieu Ki, penting teh ala jo dangdut. Nya terus Tah, ari dina dangdut eta teh artisna teh salah sahijina artis aya nu kurut jadi babaturan sim kuring baheula keur sakola. Tah, ieu si Jojon penting teh joget. Tapi kulantaran si Jojon jogetna bari nyium nangkep sagala, da manehna mah bogoheun si Jojon mah. Oke, gitu kejadianana. itu kejadian anak nyaon nya imanye. Kuring teh peuting teh nyium. Tah, geus kitu pan riweuh Ki. Aing geus kitu teh si Jojon teh ku eta si Maya teh ku artis. Kalah diciduhan kulantaran teu narima ku si Jojon dicium. Oh nyaho, aduh gitu mah pentes sopan. Tah, aing maksud datang kuring ka dieu atuh pan kuring teh menjadi babaturan si Jojon teh teu ngeunah Ki. Nampun jadi babaturan dikitukeun ku awewe. Ya, terus maneh maksudna hayangna kumaha? Tah, urang teh hayang ngaropah eta awewe teh supaya bogohon ka si Jojon ka babaturan kuring. Kitu Ki maksudna mah. Oh, hayang melet maksudnya. Tah, Heueuh, kitu. wah, berat yang. Kitu. Ngatu berat beda masih yang diperet oge moal hade. Nah, bet moal hade. Atuh tinggali we teh bebengetan beton didinya. Mun sakitu ruksakna. Atuh tulungan Ki. Kumaha carana sangkan eta si Maya daekeun ka kuring. Heueuh atuh Ki. Ke atuh lanannya. Wah kerek diimplang heula naon ya ieu cecekelan sangkan supaya si Maya daekeun ka babaturan hidup. Barang geus nyarita kitu ka si Aki atau si Aki ge nerawang. Nyadu dimaksud amih kanyahoan naon anu kudu dicekel kudu jadi babaturan sim kuring.
Bisa. Kumaha Ki? Maneh, si Maya bakal puguhun ke maneh. Pedah ieu teh kudu berat. Beratna kumaha? Kudu boga tali kolor kelong wewe. Oh, terus menangna di mana? Gampang, Jang. Poe ayeuna teh poe naon? Ayeuna poe Senen Ki. Poe Rebo maneh kalieu deui pedah peuting pan poe Rebo teh tanggal 15 ye. Biasana sok bulan purnama. Tadi mana bulan purnama eta kelong wewe teh pan rek marandi. Nyai marandi nama didinya we di situ Ciburuy. Tangke kuakek di penta sugan dibikeun. Tangke cekel ku maneh. Oh, gitu Ki. Terus kumaha Ki? Ya, maneh verbo ka dieu peuting-peuting. Dan umat kudu mawa syarat ieu lamun aya ka dieu. Naon syaratna Ki? Menyan putih, kucubung, apa minyak japaron, apa daogan, apa naon Ki syaratna? Nya syaratna sih atulan wae hese mawa be rokok surya 16. Rokok surya 16. Ngeueuh, Jeung naon ari aki? atuh nya jeung kudu den aki lah. Mainnya jeung naon deui mah. Oh, gampang Ki, siap. Nah ieu teh ongkosna ge rada lumayan gede ya. Da ieu pagawean berat ieu. Kumaha sanggup kira-kirana nyiapkeun? Oh, beres Ki. Di mana geus berhasil? Keku urang dibayar, ya Jon. Oh, Ki. Heeh. Barang geus kitu atuh kuring ge jadi nyaho. Bahwa kuring teh poe Rebo teh kudu balik deui ka eta tempat nyata ka imah si Aki. Saenggeusna ngobrol kitu atuh kuring ge pamit balik ka si Aki. Nya atuh Ki ayeuna mah geus jelas kitu, atuh paling ge engke kuring ka dieu deuna poe Rebo jeung nu jadi babaturan kuring. Ayeuna kuring rek balik heula atuh. Ya, tuh lamun kitu mah Jung, Jang. Balik we heula ayeuna mah. Tapi eta cenah dilapu sapu tangan mana sapu tangannya? Ya Ki, aya. Si Aki nanyakeun sapu tangan atuh nu antuk ramah kudu jadi babaturan kuring ge dibikeun eta sapu tangan teh ka si Aki. Nya si Aki ge sapu tangan teh tuluy diambean. Tuh jadi iya sapu tangannya. Ayo. Mani bau bangke kieu. Pugu Ki pugu eta sapu tangan cani seuseuh. Nampet di ambu-ambu ari Aki. Heuh atuh ari Aki teh. Nah, hambet diambean. Tuh, mani bau kieu ya geus bawa deui ya, Jung. Balik we heula, Jung. Waduh Ki, pamit ya Ki. Assalamualaikum. Ke poe Rebo lah ka dieu deui. Ya. Atuh kuring ge pamit ti eta imah si Aki. Nya nu dimaksud arek balik ka imah masing-masing. Gancangna carita atuh poe ge ninggang kana poe Rebo. Kuring ge jeung nu jadi babaturan jeung si Jojon teh teu poho kana perjanjian jeung si Aki. Nya nu antuk nama kuring ge tuluy we ka imah si Aki. Kurang leuwih jam 8-an kuring teh ka imahna nya eta jam 8 peuting. Assalamualaikum Ki. Assalamualaikum Ki. Ya, waalaikumsalam. Sugan teh moal tulis ka dieu. Mana syaratnya mana? Ya Ki, rokok surya 16. Iya, lama aya ieu lancar pagawean ge. Oh, siap atuh Ki. Terus kumaha ayeuna? Nunggu jam 12 ya. Urang cuang ka situ. Urang cuang longok kita kelong wewe. Singkat cerita waktu ge geus nunjukkeun jam 12 peuting atuh kuring ge jeung si Aki teh tuluy we marangkat ka situ.
Syumi, Syum, tutupan pantonya. Enak reka. Situ heula. Mangga Ki. Ayo Jang. Kuring ge ngaleumpang tiluan nyaeta nuju ka situ. Malah loba nu karandapan kusim kuring pikeun nuju ka situ teh ngalewatan kebun awi sagala. Amantak pikasieun harita kuring bareng jeung si Aki. Aduh, masalah jalan kurang kieu teh. Waduh, kumaha panain mas kagok asong. Nahnya mani berat kieu punduk. Coba sakurilingna ieu kebun awi hungkul atuh. Nyaon maneh teh Jang tinggarang sang ngomongkeun Aki. Ah, henteu Ki. Henteu teu ngomongkeun Aki ieu. Eueuh ngomongkeun Aki. Ieu teh jauh keneh Ki situna teh nah bet teu tepi-tepi. Engke atuh Jang, kapan itu tuh di tengah-tengah tuh. Teu lila di perjalanan atuh kuring ge tepi kaeta situ Ciburuy. Atuh kuring ge ngarasakeun hawa nu beda. Nyanaha ngadak-ngadak angin dingin tariup nepak kana awak kusim kuring. Malah kadengen aku kuring ge eta suasana di situ Ciburuy teh bet ngadak-ngadak pikasieun berijeng aya sora anu cingcigigig anu percis siga kunti sorana teh. Atuh kuring ngadengen model kitu mah beuki sieun. Tapi kulantaran kuring kahijina jeung si Aki, kuring ge ngawade-wadekeun maneh we. Cicingnya Jang. Si laingnya rempe ulah loba ngomong cicingnya. Aki arek dikemat ya eta kelong wewe. Amisakan supaya katompo mikeun eta kolorna. Lain kolorna atuh Ki talina meureunana. Nah, eta tali kolorna maksudna mah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Eta Ki bener eta teh doana. Cicing atuh sate montong ngomong. Pada kita rek ngemat cicing. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iwir dina gawir. Itu teh berhasil Ki. Bismillahirrahmanirrahim. Cek Aki montong ngomong cicing jadi ngejetok ayo we melu ngomong atuh. Sama cek urang ge cicing Jon, we ngomong kalau ngaganggu pan cek Aki teu konsentrasi. Ya bener gitu. Cicing be. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iwir dina kawir malam si inang katilu. Meren tutung marakitu ge tutung ku pangwangsa kaula jing nyonya. Oh, eta teh bener euy Ki lempana kitu. Atuh dengekeun bae anu penting mah urang mah percaya we ka si Aki masalahkeun. Nyonya. Bareng si Aki geus maca mantra kitu atunya naha ngadak suasana genan jadi beuki pika keueungeun deui bae. Malah dibarengan ku sora petir segala. Angin ting gelebuk. Nya nu antuk nama eta kelong wewe teh. Nya naha bener-bener muncul katempo ku kuring jeung kudu jadi babaturan sim kuring. Gitu atunya nah eta tali kolor wewe teh hiber malah nyamperkeun ka eta si Aki bari jeung kaayaan teh petir
luas. Aduh, Ki. Ya jangkauan balik yang ia kuat lupa dia. Ia tali keluar wewe nak balang lupa tuan. Aduh. Atuh kukuringnya tolong lompat ngapain tak dan menjadi babaturan si kuring. Aduh, tungguan. Aduh. Barang kalau begitu artinya bet air budak sebulan kuning nyata kuntilanak muda ke kuring duaan. Aduh, itu kuntilanak segala. Aduh, itu gawat lumpat. Aduh, kuringnya lompat saparan-paran. Malah itu kuntilanak teh modifikasieuneun bari jam banget tapi nuku getih buk ngariwik. Kuring teu bisa nempok deui lantaran kuring tuluy weh nempona ka hareup. Eta kuntilanak teh ngudag ke kuring. Tolong. Si Aki kuring tinggalkan di pertempatan. Aduh, Dek, tungguan. Guat kajero guat. Sumi. Teli lagi si Sumi mukakeun pantok. Nah betul arwah deh. Si Aki kemana? Si Aki mah di ditu keur ngalawan kelong wewe. Oh, sok atuh kelalebat. Aduh, si Jack, eta kuntilanak udah gue, Jack. Puguh. Eta kumaha tali kolorong beurang? Iya, aya di cekelan. Oh, bagus. Oh, cikan ajaran atuh. Sugan weh kasiatna alus. Oh, atuh. Tali kolor geus dicekel ku jadi babaturan sim kuring nya eta ku si Jojon atuh tali kolor kelong wewe ge tuluy we diajaran. Nya si Jojon ge tuluy we asup ka kamar. 30 menit lilana kuring nungguan jadi babaturan bijil di kamarna nahabat di bijil si Jojon lila iya kali kenu kitu bae ge meuni lila teuing. Si Sumi ka mana deh ieu? Sakula lila kieu marang kuring keur ngarasa gegarantas kitu teu lila nu jadi babaturan kuring ge bijil di kamarna peda kuring kareuwaskeun kulantaran eta menjadi babaturan kuring teh nya nahabet ngadak-adak jadi kasep malah bersih kaayana teh siga zaman nu normal. Wow, John, ieu maneh? Aduh. Anjir, mana jadi ngelekeun urang kasepna barang kuring keur ngilang-ngilang kanu jadi babaturan nya nah si Sumi ge bijil di kamar sapari ngadekeun bajuna sagala. Sumi John, eta si Sumi tas dikumaha kumaneh? Cep ganeng Jack, ulah lo ngomong. Anjir maneh mah parah. Si Sumi mah bagian urang atuh maneh. Aing mah. Cep ulah ganeng. Wah hebat maneh ieu spektakuler sakti teh bener euy. Kuring keur guntreng jeung jadi babaturan. Si Aki ge datang di luar. Ayo, Kuncing. Ki, kumaha? Kunaon ari Aki? Iya, Aki geus pararagal ieu. Tas adu ilmu. Eta nah Aki bet ngagaleng kitu teh siga tapak ramo dina pipi. Kapan Aki teh ieu teh dicabok ku kelong wewe. Oh. Terus kumaha kelong wewena? Nya eueuh. Tuluy hibar we deui ka tempatnya. Manya batuan maneh. Waduh, kasep ayeuna mah gedingan euy. Oke, atuh nuhun pisan ya Ki. Aduh, orang jadi kasep kieu euy. Heueuh mana jadi ngalewihan urang kasepna? Tuh segala lagi ngamodal. Anjir, sombong maneh mulai sombong. Modal kumaha kapan ieu teh berkat urang. Atuh ampura. Barang geus kitu atuh sim kuring ge tuluy we mayar ka si Aki. Nya kurang lebih kuring mayar teh 500.000. Kulantaran
kuring ngerasa karunya anu jadi babaturan. Tapi eta ge kuring mayar ge lain sama mayarna. Nya anu dimaksud sakur nginjeman hungkul kanu jadi babaturan teh. Atuh urang nuhun pisannya bro, mana geus berkorban demi urang. Ya heueuh lah, urang kan sebagai tetangga jaba babaturan ongko. Aku nuhun pisan ieu bayaran nananya yang nan kade omat ya kamaneh komo anu nyekel tali kolor kalau ngewe maneh ulah sampai ngolongan sasampayan anu keur dipoekeun komo deui aya cangcutan di dinyana maneh ulah sampai ke kolongannya Moal atuh Ki, pirage syaratna kitu hungkul. Omat ya. Emangna bobotan urang teh tukang nyolongan cangcut, moal atuh Ki. Tenang weh. Gancang carita atuh kuring ge beres jeung si Aki, malah kayaan ge marita teh geus ukuran jam 4 subuh. Nya kuring ge tuluy weh baralik jeung jadi babaturan sim kuring. Singkatna carita atuh babaturan sim kuring ge nepungan eta nu ngaran Maya. Nya alhamdulillah eta teh nu ngaran Maya teh bener jadi bogohon ke babaturan sim kuring. Malah tepi ka ayeuna Maya teh tepi ka dikawina ku babaturan sim kuring. Tuh sim kuring ge ngarasa bunga. Uy, Yek, Aduh, panganten anyar euy. Maneh teu nyangka bisa kawin jeung si Maya. ya pan berkat maneh. Ya heueuh, tapi pan eta ayeuna maneh geus kawin, urang nginjem atuh. Atuh ulah atuh. Nah, Ulah tuh Jack, kapan dia mah geus nu urang. maneh nabet gitu. Atuh urang ge hayang atuh kawin, maneh geus kawin, maneh ge tulungan ku urang. Lain kumaha urang bising kayak dibikeun ke maneh kala karobah deui beungeut urang. Atuh moal nginjem weh. Kuring ge tujuan teh nginjem eta tali kolor kelong wewe teh, tapi kudu jadi babaturan sim kuring beuti diinjem. Nya atuh nu antukna mah kuring ge ngarasa ambek atuh ku kuring ge dirabut eta tali kolor kelong wewe teh anu masih keneh ngali dina beteungna. Cicing aduh. Nginjem cek urang nginjem. Pirang nginjem meneh berkat urang eta teh. Barang ku kuring eta tali kolor kelong wewe dicokot nyalah atuh bet ngadak-ngadak jadi babaturan kuring teh robah deui beungeutna ka seperti awal. Nyata tapak kaduruk teh. Waduh, Jack, panuang jadi robah deui. Kumaha urang manggihan si Maya mangkani ngana geus jadi pamajikan urang. Wah, bodoh teuing eta mah kumaha maneh we urusan maneh. Maneh mayar henteu ka urang nu 500.000. Nya geus kitu, kuring ge tuluy we ninggalkeun eta babaturan kuring, tapi ka ayeuna kuring malah teu pernah manggihan deui jadi babaturan kuring eta. Kulantaran kuring ge di semenjak kejadian eta teh tuluy we ngarantau ke Jakarta. Nya kuring ge tepi ka rumah tanggana, tepi boga pemajikan orang Jakarta. Malah ayeuna mah kuring cicing di Jakarta. Ingat bahwa setan akan selalu ada di sisimu dan akan selalu menghasut kaum Adam dan Hawa sampai akhir zaman.